ngalukiskeun galeri seni anu aya di Bandung, tepatna di Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 81, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari. Museum ieu didedikasikeun haturan ngeling-eling sarta mamerkeun hasil karya pelukis Barli Sasmita Winata. Barli Sasmita Winata mangrupikeun saurang pelukis anu mibanda keahlian luar biasa dina widang ngalukis, tur kacida kamasyhur ku hasil karyana. Mangrupa maestro dina widang seni lukis anu dipikawanoh di Indonesia. Barli milu aub dina hiji paguyuban anu dingaranan 5 Bandung. Tayalian paguyuban 5 pelukis anu dipupuhukeun ku Afandi anu sarua kacida kamasyhurna di Indonesia. Dina lalakon hirupna, Barli ngawangun museum anu ngaranna dinisbatkeun ka anjeunna, nyaeta Museum Barli. Diwangun dina taun 1880 sareng diresmikeun dina tanggal 20 Oktober 1882 ku Menteri Pariwisata Pos sareng Telekomunikasi Susilo Sudarman. Ieu museum diwangun kalawan gedong 3 lantai, anu unggal lantai ngabogaan ngaran masing-masingna. Lantai pangluhurna tegesna lantai 2 dingaranan Ruang Atikah. Ruangan ieu pikeuneudeun koleksi pilihan karya Barli Sasmita Winata jeung koleksi-koleksi khusus. Kusabab Barli merupakan pelukis anu beraliran gaya realisme, tangtu mibanda ciri budaya anu kandel di tiap-tiap lukisanna. Sabab ngalukiskeun nilai-nilai budaya anu aya dina zamanna. Sangkan urang salaku penikmat eta lukisan apal kana adat istiadat anu aya dina eta lukisan. Salian lukisan, di ieu ruangan oge diteundeun sababaraha patung anu nambihan nilai estetika di ieu ruang. Teu hilap dipajang piagam-piagam atawa penghargaan anu kungsi dicapai ku ieu maestro. Turun salantai, urang bakal manggihan lantai hiji. Lantai ieu dingaranan Lantai Nakisbandia. Lantai Nakisbandia ngabogaan wangunan sayap anu dingaranan Candras Gallery. Sayap anu welah kenca dieusi pikeun majang lukisan-lukisan agung anu mangrupakeun salah sawios putra Barli. Lajeng ka sayap anu welah katuhu, sayap ieu dieusi ku rupa-rupa kaulinan jaman baheula. Sabab salian karya lukis, ieu museum oge dipake pikeun nyimpen koleksi-koleksi jaman baheula.
sangkan pengunjung bisa nostalgia karena zamana keur leutik. Salian Chandras Gallery di lantai Nakis Bandiah oge aya ruangan pikeun diajar seni lukis. Sangkan budaya seni lukis melukis bisa turun ka saha wae anu hayang nyiprah di bidang seni lukis. Di ruangan ieu oge dipajang sababaraha lukisan karya barudak anu kungsi diajar di ieu musieum. Nuruktug deui urang bakal dugi di lantai anu dasar, anu mana lantai ieu dingaranan lantai agung, dinisbatkeun ka salah sawiosna putra Barli. Dina waktos ayeuna ieu lantai difungsikeun pikeun tempat ruang riung bari ngopi anu merenah tur endah, anu zaman kiwari mah katelah ku ngaran kafe. Ku ayana ieu kafe sajabana jadi destinasi edukasi, ieu museum oge sakaligus tiasa janten destinasi wisata. Sangkan kaharepna ieu museum tiasa janten daya tarik dina ngajak sakabeh jalma pikeun mikawanoh kana seni jeung budaya anu aya di Indonesia, khususna dina bidang seni rupa. Sakitu nu kapihatur, mugi aya mangfaatna. Tohila like sareng komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.